Al-khomisu ari anu kalimakna tina pirang-pirang syarat sahna salat eta istiqbalul kiblati yang hareup ka kiblat. Bisodri kudada pil qiyami dina nalika nangtung wal qu'udi sareng diuk. Wabil mangkibayani sareng ku dua tak-tak pundak. Wa mu'domil badani sareng pang gedena badan gegedena badan fi ghairihima dina salianti ruku sareng sujud illa idza stadda kecuali di mana-mana banget nan al khaufu kasieun al mubahu anu meunang walam yumkinhu jeung henteu kongang ka itu si jalma naon al istiqbalu madep yang hareup payusoli maka salat we si jalma kaipa amkanahu kumaha kongangna eta si jalma wala i'adata jeung teu kudu ngabalikan deui eta wajib alaihi ka si jalma. Salajengna dina neraskeun tentang syarat sahna salat nyaeta teu sah salat si jalma kecuali yang hareup ka kiblat. Bisodri yang hareupna teh kudada dina keur nangtung oge dina keur diuk. Jadi dada nu jadi patokan yang hareup ka kiblat teh. Anapun luar ti dada mah contoh seperti luar reretna juru panon atana pitungkul tangah eta mah henteu nu jadi pokok dina yang hareupeun ka kiblat. Nu jadi pokona teh nyaeta yang hareupkeun dada oge tak-tak terus nu panggede-gedena badan nyaeta panggede-gedena badannya teh deui meureunana ieu dada. Dina keur nangtung oge jeung dina keur diuk ku tak-tak jeung pagena-gena badan teh. Naon dikaidan ku keur nangtung jeung keur diuk? Sabab nalika salat henteu nangtung wae jeung henteu diuk wae aya kalana ruku, aya kalana sujud, maka nalika keur ruku makan si dada teh kahanap. Dada kahanap, tak-tak kaditu meureunana ka mana nyologodor. Teras deui naon? Dina nalika luar tinangtung jeung diuk mah sujud kan dada nongeng kahanap tak-tak kahanap. Nah maka eta mah dikecualikeun nu jadi pokok madhab ka kiblat adalah dada yang hareup ka mana ka kiblat. Jadi si dada ulah pikeun ngagoyang ka itu ka dieu dina nalika narurat reret atanapi luak liuk ge kurtibah kieu masa ulah jeung dada ngaliuk ka tukang ngalieukeun ka makmum teu masalah ngan pedah mun ke salat nyameureunana ai kurtibah rurat teret kieu mah teu naon kan makruhnya rurat teret awang ngusak ngusik tungtung badan urang nu aralit nu teu matak ngarobah kana badan dada jeung tak-tak kurtibah ngareret kieu misalna teh kitu teu nanaon eta mah ngan makruh keur salat rurat teret. Matak disunatkeun heula geuning upami urang salat dina hiji tempat nu kakara eta teh urang dipake salat contoh masjid populer contona meureun beh dieu mah di urang Aljabar kakara salat di dinya teh samemeh salat mending keneh sok reretan heula kajenting disebut katro daripada keur salat engke rurat ret anyir ieu cenah ge salat mending keneh memeh salat sok we ulak ilik heula sing sanaonana sing sa apal-apalna ulah tapikeun kae keur salat rurat ret ulak ieu ka ditu ka dieu sanajan ari kurtibah kikian mah henteu teu matak batal. Tapi lamun tapikeun ka rurat ret luak lieukna milu jeung dada-dadana ka ditu muter pikeun ka mana eta mah matak ngabatakeun kana salat. Tah eta cenah nomor kalima nu jadi patokan syarat sahna salat teh pentingna adalah yang hareup ka kiblat
kudada dina nalika keur ngadeg oge keur diuk lil qadiri kitu soteh pikeun jalma anu kawasa. Naon sababna dikaidan ku lil qadiri? Sabab aya jalma salatna teu nangtung, kadang salat jalma nu diuk, kadang salatna jalma bari sare, kumaha kondisina masing-masing. Ta eta diwajibkeun bahkan nu jadi rukun atanapi syaratna sah salat ngadeg oge nyang hareup ka kiblat nalika keur ngadeg teh adalah keur jalma nu kawasa mampu nangtung. Nah, ta cenah illa idastada aya deui pengecualian teu nanaon teu nyang hareup ka kiblat ge nyaeta dina nalika bangetna rasa sieun tapi anu meunang. Contoh siga kumaha? Sok kapan aya dinaonkeun dianjurkeun disyariatkeun nyaeta salat syiddatil khauf. Nalika salat keur banget sieun atanapi keur usum perang, bahkan kan salatnya giliran nu berjamaah teh kadang yang hareupna teh ka kulon mun kondisina musuh di belah wetan kadang yang hareupna teh ka mana bari giliran nu hiji nangtung heula nu sab kadua misalna jaga-jaga heula kan kitu diantarana. Tah eta mah cenah dikecualikeun lamun tapi kudu bener rasa sieuna ulah kurtibah sisieunan atawa kunaon ku sumawona dipake ulin dipake heureuy mah salat kitu. Tah nu jadi urang patokan nalika jadikeun syarat sahna salat madep ka kiblat nu dipatokankeun adalah nyaeta dada tak jeung gegedena badan. Luar ti eta mah contoh sapertikeun rurataretna juru panon, luak liek meusan atana mastaka gular gilir sepanjang teu ngarobah kana dada teu matak jadi naon-naon ngan nanaonan kitunya beli luak liek keur salat gitu. Kan ayanya nu sanes mah geuningan diantarana duka tah duka kumaha maulis sugan aya nu salatna teh kan aya madad urang mah dina takbiratul ihram kan kahiji di dieu tiasanya di dieu kaduana kan ini dia aya nu kan sok nu di dieu atanapi di dieu kieu bari kieu tah ieu kan di urang mah ku ngutek-ngutek salah sahiji anggota badan nu teu matak ngarobah kana nu panggedena badan jeung teu leuwih ti usik 3 kali kan kurtibah makruh sepanjang teu dipake heureuy jeung teu dipake ulin. Beda deui lamun dipake heureuy jeung dipake ulin jadi batal ka dituna. Tapi aya eta teh di antarana duka tina naon nyanak jeung nya can menakan abi mengulis oge sadayana ku guru. Aya ngahaja we teh mah keur kieu ieuna utek-utek kieu. Henteu kitu kikieuan. Naon maksudna? Padahal lamun ti ditu namanya kikieuanna teu da naon-naon moal jadi pertanyaan tapi kitu nanti keur salat unggul nah ngahaja nah balas hayang husu atanapi balas kumaha eta teh keur salat teh ieu nah henteu kikieuan ieu na kieu duka gabut salat duka naon eta maksudna. Tah kitu manawi engke panginten tiasa dijelaskeun kuno sanes ke mengulis bagianana. Kaifa amkana huwala iadat alaihi jeung teu kudu ngabalikan deui cenah lamun seug nalikana conto salat anu keur syiddatil haub sanajan henteu nyang hareup ka kiblat kitu diantaranya. 5 tah inti tina nomor kalima syarat sahna salat teu sah lamun teu nyang hareup ka kiblat kecuali nalika syiddatil haub bangetna rasa kasieun. Lajeng halaman 14 ningali eta mah aya gamar. Aya gamar maksana eta gamar teh mun dina zaman ayeuna mah eta teh kompas. Tinggal anu hideung kanal eta teh kanggo lambang nyaeta Ka'bah. Urang di Indonesia khususna bahkan di dunia meureun seueuna tetep nyang hareupna nu jadi patokan salat teh kan ka kiblat. Sedengkeun kiblat teh pusatna adalah Ka'bah. Tapi dinalika nu jadi posisi madhab ka Ka'bah teh keur orang nu di sekitar mana
Masjidil Haram, tapi nu luareun Masjidil Haram mah wa min haitsu kharajta pawalli wajhaka syatrol Masjidil Haram. Jadi kana naonana tah? Masjidil Haram nyameureun ti urang mah ka negara Mekah na kadinya. Dalamun seug ningali kana naonana mah kana pas titik pusatna Ka'bah mah kaya kemungkinan duka lamun seug urang ngitungna ku naon mah satelit meureun mungkin wae, tapi kan di antarana nu jadi luar kota Mekah Madinah mah nyaeta kana satrona Masjidil Haram. Nu badag-badagna naon sababna lamun seug kana Ka'bahna aya kemungkinan contoh boro-boro ting ayeuna ribuan kilometer ti Indonesia ka Mekah masang keramik wae tong jauh-jauh ti di 20 meter ti dieu nyengkong 2 mili ka dituna teu lempeng bakal sabaraha senti ka dituna bahkan bisa meteran lamun tidak jarak beki panjang mah. Contoh kan di urang contoh hiji masjid geus puguhnya madep nasi naon teh imam teh kadinya kabarna geus lempeng tapi kan sok aya misah jajaran geus puguh lempeng kieu ngadon aya sok medeng kieu aya anu kitu. Tadi antarana eta teh lamun seug henteu bumi ngabeulah tilu kieu mangajaluna cuk misalna teh khusus pusatna sinaon sikap lempeng ka dieu maka bisa dipastikan mengkol meusan ge moal sah teu nya teu pas kana kiblat. Naon sababna? Ti dieu mengkol meusan sote kur sabaraha 3 derajat tapi jig ribuan kilometer mah beuki panjang kali itu meureun 10 kilometer beulahna ge kieu meureun. Jadi kieu nu tadina kudu kana naon teh kana simtu kana Ka'bah na tah eta diantarana tah meureun nu di etana teh jadi gambar eta teh nyaeta tak aya anu hideung aya tulisan Al-Ka'bah cenah posisi Ka'bah. Maka tiasa diuji coba ya nama aya ieu aplikasi naon tadi mangulis paranti na teh Kompas ta di kana kompaskeun kana pusatkeun kana titik selatan barat atanapi naona didinya tiasa. Maka tadi ditinggalikeun ku mangulis uji coba ku Kompas. Jadi lamun aya nu salat di madrasah ieu ulah nuturkeun garis keramik. Naon sababna? Sabab henteu lempeng jeung ieu nya beda tadi teh sabar aya 3 mili 5 mili mangulisnya. Tadi antawisna jadi henteu nuturkeun sakumaha lempengna jadi rada kitu tah meusan. Tah upami keur kana kiblat mayit mah tina antara ieu teh jadi mayit mah kan disarekeunna ka beulah kieu ngaler ngidul. Kidul suku mayit, kaler mastakana. Tah eta diantawisna. Gamar nyaeta tentang kompas bahwa titikna urang madep ka kiblat teh adalah pusatna Ka'bah nu aya di kota Mekah. Lajeng as-sadisu ari anu kagenepna tina pirang-pirang syarat sahna salat ayyakuna yen tabukti saha al musolli jalma nu salatna musliman eta beragama Islam muslim. Atuh kulantaran aya kaid musliman palatasihu maka henteu sah naon as-sholatu salat min kafirin ti jalma kafir. Teu sah salatna si jalma kafir da teu ujug-ujug dititah salat tapi kudu naon heula asup heula kana agama Islam. Wa tajibu ala muslimin wa murtadin la ala kafirin aslin dimin palatajibu alaihi teu wajib cenah kitu kasih kafir mah. Asabiu ari anu katujuhna tina pirang-pirang syarat sahna salat ayyakuna yen tabukti si musolli akilan anu berakal. Atuh kulantaran berakal pal majnunu maka ari jalma anu edan wasobiu sareng budak leutik alladzi lam yumayyiz anu can hideng la sholata eta teu salat eta wajib alaihima ka majnun sareng sobi walatasihu sareng henteu sah min humati itu majnun sareng sobi salatna walatasihu sareng teu sah salat min humati majnun sareng sobi. Nomor ka-7 syarat sahna salat teh si jalma nu salatna kudu berakal
kulantaran aya bahasa berakal teu sah jalma gelo ngalaksanakeun salat. Kumaha cenah budak leutik geuning sok sarolat nya eta mah keur naon takdiban keur ngadidik ngabiasakeun supaya diajar jeung mengenalkeun kana kebiasaan muslim aya kewajiban kudu ngalaksanakeun salat. Contoh upama teh mah urang gaduh murang kalih can dewasa, can baleg, can hideng, tapi geus rajin salatna, kumaha teu meureun lebar meureun cenah pahalana, maka pahalana eta salat anu can hideng, can baleg tapi geus bener contoh geus daek salatna, pahalana teh ngocor kanu janten ibu ramana. Mata kacida bagja beruntungna ibu rama nu ngagaduhan murang kali soleh bari getol ibadah, contohna getol salatna, puasana getol, pahalana teh ngocor kasahana ka ibu ramana. Da wasilah manehana jadi hideng daek salat teh kemungkinan dididik ku inung bapana di samping dituduhkeun diwurukan kuno jadi guruna. Nya lamun inung bapana meureun bisa ngaji mah bisa mematahan, nya inung bapana ongkoh secara biologis, nya guruna ongkoh nu ngadidik kana ilmu agama tapi kebiasaan salat bari getol salatna. Eta cenah diantawisna. Nomor ke-7 tentang syarat sahna salat. Kumaha cenah gambaranna budak nu geus hideng teh. Wadobitu tamyiz ari palenggeran atawa patokana budak nu geus hideng teh pitipli dina bocah. Ayasiro yata jadi si tipli bihayasuya kulu sakira-kira dahar budak wahdahu kusorangan, wayasrobu nginum wahdahu kusorangan, wayastanji jeung bebersih susuci wahdahu kusorangan. Patokana budak geus hideng teh adalah dahar geus kusorangan, nginumna geus kusorangan, bebersih geus kusorangan. Eta cenah diantarana patokan hideng budak nu antarana eta budak leutik. 7 tah asaminu arinu kadalapana tina pirang-pirang syarat sahna salat eta antakuna yen bukti saha almar'atu awewe akiyatan anu bersih eta anu bersih minal haidi tina haid wan nipasi sareng tina nipas. Pal haidu maka ari istri anu haid wan nufasau sareng pirang-pirang anu nipas. Pirang-pirang istri nu haid sareng pirang-pirang nu nipas latasihu eta henteu sah naon salatuhuma salatna haid wan nufasa. Jeung di samping teu sah teh wala qodoa jeung teu kuwajib qodo alaihima ka haid sareng nufasa. Kitu. Ta ieu diantawisna. Nu sok dijadikeun landasan batur eueuh cenah wajib ngodoan salat mah ti dituna ge eueuh. Matak tara ngodoan salat mun geus lebong teh geus dalilna teh ieu cenah teu kudu ngodo wala qodo alaihi mata aya wajib qodo pikeun jama nu haid jeung nu nipas. Eta dalilna teh dalil khusus pikeun istri nu keur haid. Dalilna teh nyata tina naon Siti Aisyah ngariweukeun hadis nu marubi qodo isaum wala nu marubi qodo salat tati dinya nyanakna teh. Kami cenah diperintah kudu ngodoan puasa ngan teu diparentah cenah kudu ngodoan salat mah. Puguh hadis eta teh hadis khusus pikeun istri anu keur haid. Istri nu keur haid kan diwajibkeun ngodoan puasa, teu diwajibkeun ngodoan salat. Coba lamun istri ayeuna nu haid kudu ngodoan salat tiap naon, tiap waktu salat sedengkeun sapoe sapeuting teh 5 waktu 17 rakaat kali haid minimal meureun sapoe sapeuting leuheung keneh. Mun galibna 7 poe 7 peuting leuheung keneh. Eta pas 15 poe 15 peuting hayo ngodoan salat. Tah
Padahal dina eta nu marubi qodoi saum wala nu marubi qodoi salat teh nahnu ma'asyiru ahlin nisa, kami golongan para wanita dina nawana teh tafsirna teh nu maru diperintah kami bi qodoi saum kudu ngodoan puasa wala nu maru bi qodoi salat tidinya. Ari batur mah anu ngayakinkeun bahwa eueuh qodok salat anu geus mah geus cenah kudu dikodoan sagala. Da ti ditu ge cenah hadisna ge teu kudu ngodoan salat mah. Tah lamun segitu carana meureun eta teh bisa jadi lamun seug ngamadhab mah ngamadhab ka saha, lamun arek nyanakna kaul saha, tapi pas dina nalikana ditaroskeun teh cenah teh kudu madhaban ieu mah cenah ngose ti dina hadisna ge da kitu cenah ngodoan salat mah ai salat teu kudu ngodoan salat cenah. Tah eta di antarana jadi keur urang mah nya engke urang eta nu acan ieu bisi aya kaul tina YouTube atau tina naon wae bahwa aya naon di dinya teh anu nerangkeun teu kudu naon ngodoan salat, wah pastikeun kurang teh madhab mana ieu pastikeun heula. Keur urang mah khususna di anu nganggo madhab Syafi'i teu wajib ngodoan salat teh pikeun jama istri anu haid sareng anu nipas. Contoh kabayang nu nipas 3 bulan atau 2 bulan 60 poe kan kali sabaraha waktu terus dikodoan. Tapi lamun puasa makanya puasa contoh bulan puasa Ramadan ayeuna kakarat tanggal 3 misalna geus ngeunah-ngeunah tadi janari teh tepikeun ka sahur jeung nu ngareunah 5 menit deui ka magrib berebay teh naon tah ngucur tina bobogaan. Atuh boro-boro 5 menit deui sok sanajan 2 menit di keadaan atuh kan batal langsung naon eta puasana saumna puasa otomatis cirian we tah ku urang teh ti tanggal sabaraha kaluar head sabaraha poe lilana maka puasa nu eta teh wajib dikodoan. Tapi lamun salatna mah teu. Eta cenah dianepal haidu wa nupasa ulatasihu salatuhuma wala qada alaihima. Pa indahola waktu kumaha cenah mun geus asup waktu pa indahola maka lamun asup naon al waktu salat wahia barisi istri tohirotan eta kayan tohirotun kayana suci patoroa Troya anyar datang alaiha kasih mar'ah naon al haidu hedwan nipasu sareng nipas ba'daan mado dina sabadayan ngaliwat naon ma perkara waktu ya sau anu mahi ma wajibat tilka sholati kana anu wajibna itu salat wajaba alaiha qadauha wajaba maka wajib alaihi kasih mar'ah kasih istri tadi nu haid atau nu nipas naon qadauha ngodoan salat. Jadi kumaha di mana-mana asup waktunya istri suci keneh can aya haid bahkan geus lohor contona adan lohor 1:30 teh encan salat keneh cek urang teh ngalenyap heula teu kuat ya tunuh ke ngajam salat teh jam 2 daripada keur salat sare mending keneh naon sare heula tapi inget kana salat. Tah ari kari-kari hudang jam 2 arek kacai ternyata arek ngompol ternyata ditinggalina keresek teh uluh cek urang teh geuningan beureum ieu cek urang. Tah berarti tadi asup waktu urang can head berarti geus aya wajib naon tah wajib ngalakeun sanangkeun salat tapi can kaburu salat da kaburu tunuh rek sare heula. Pas arek ngalaksanakeun wudu arek ngalaksanakeun salat ternyata torojol teh head tah maka nu eta mah tadi bahkan 1:30 mah lega waktuna teh eta mah nyaeta wajaba alaiha qadwa wajib dikodoan salat nu eta mah. Naon sababna sabab tadi urang dina kaayaan suci waktu geus asup bahkan mahi keur naon ngalaksanakeun salat jeung susuci jeung dangdana tapi urang can ngalaksanakeun salat kaburu naon aya jawalul mani aya kaburu datang anu nyegah nyaeta naon
head tah salat nu eta mah maka wajaba alaiha qaduha wajib ngodoana eta salat. Wa idan koto asareng di mana-mana pegat naon al haidu haiduan nipas sareng nipas walam yaud sareng teu balik deui. Pa ingkana pi waktu subhi lamun sebukti dina waktu subuh au duhri atau dina waktu duhur awil magribi atau dina makruh magrib walau bakia jeung lamun nyesa minhu tina itu waktu naon qadruma saukuran perkara waktu ya sawanu mahitu ma Allahu akbar kana satakbiratul ihramun kana Allahu akbar sami eta ge wajaba maka wajib naon qada udalikal fardi nya eta ngodoan itu salat fardu. Wa ingkana sareng lamun bukti itu waktu waktil asri dina waktu asar awil isya atau dina waktu isya walau bakia sareng lamun nyesa minhu tina itu waktu naon qadruma ukuran perkara waktu ya sau anu mahi itu ma Allahu akbar kana maca Allahu akbar ya satakbiratul ihramun wajaba maka wajib naon qada udalikal fardi ngodoan itu kaparduan nyata salat ya. Waladi sareng ari perkara qoblahu anu tetep same itulah di wahwa sareng itulah di eta ad-duhur waktu duhur awil magribu atau waktu magrib awil magribu atau waktu magrib. Nah, salajengna di mana-mana putus cenah head teh. Putus teh ngeusan geus rek sucian wani pasu sareng nipas geus rek beres walam yaud sareng henteu balik deui paingkana pi waktu subuh lamun seug waktuna teh dina waktu subuh atau waktuna teh dina waktu duhur atawa dina waktu magrib lamun nyesa tina eta waktu aya saukuran perkara aya keneh waktu keur maca naon Allahu akbar jeung naonanana sucina wajaba maka sok cenah eta nu eta oge sami qada udalikal fardi ngodoan eta kaparuan qodoan sami eta ge lamun seug waktu aya keneh urang sabetas resu suci teh nya sesa-sesana kitu diantawisna. Wa ingkana pi waktil asri lamun seug bukti cenah in kito putusna teh dina waktu asar dina waktu isya lamun nyesa tina waktu eta naon aya waktu anu nyesa kana saukuran takbiratul ihramun Allahu akbar sami eta oge cenah sok kodoan. Atasiu ari anu kasalapana tina pirang-pirang syaratna sah salat eta ayya takida yen nekadkeun si jalma anna sholatal mafrudata sanyana salat nu dipardukeun allati yasiluha anu nepungkeun si jalma kana itu lati pardun eta pardu paman maka disa jalma itakoda nu nekadkeun si jalma kana itu salat sunatan kana nekadkeun sunat au khola atawa sepi naon qalbuhu hatena si jalma anil akidataini tina dua patekadan aw tasyakkaka atau mangmang si jalma pil paridoti dina kaparduan lam tasihha maka henteu sah naon salatuhu salatna si jalma. Nomor kasalapan diantarana nu jadi syarat sahna salat teh kudu nekadkeun saenyana nu keur dilaksanakeun teh adalah salat fardu ditekadkeun teh salat fardu. Urang puguh ge keur ngalaksanakeun salat fardu contoh lohor, asar, magrib atau isya ari-kari urang teh kalah kanaon nekadkeun eta teh sunat atawa mangmang ieu teh fardu atawa sunat salat ieu teh. Lohor teh fardu atawa sunat tasyakaka mangmang pil pardiyati dina kaparduan lam tasihha teu sah cenah salatna lamun seug eta si jalma ongkos salat fardu tapi nekadkeun sunat atawa mangmang dina antara fardu jeung sunatna.
Al-asyiru ari anu kasapuluhna tina pirang-pirang syarat sahna salat. Dina nu sanes makan syarat sahna salat sabaraha? 8-nya. Syarat sahna salat 8 perkara. Hiji kudu suci tina hadas 2 suci tina najis dina badan, dina tempat sareng, dina papakean. 3 nutup orat, 4 madep kiblat, 5 kudu geus manjing waktuna salat. Mangala jeung. Tah, dina ieu mah nyaeta makan. Al-asyiru nu kasapuluhna cenah alla yataqida yen ulah nekadkeun si jalma ruknan kana hiji rukun min arkaniha tina pirang-pirang rukuna salat sunnatan kana nekadkeun sunat. Paman makari sajalma itakodahan nu nekadkeun si man kana salat purudon kana pirang-pirang fardu au khola atawa sepi kosong naon qalbuhu hatena si man anil aqidatani tina 2 patekadan au tasyakaka atawa mangmang si jalma pil pardiyati dina pirang kaparduan bangsa pardu awi takoda atawa nekadkeun si jalma sunatan kana sunat min sunani solati tina pirang-pirang pasunatan salat pardon kana kaparduan sohat mangkasah naon salatuhu salatna si eman. Nomor ka-10 syarat sahna salat teh ulah nekadkeun kana hiji rukun tina pirang-pirang rukun salat ditekadkeun sunat. Rukun salat sabaraha? 17. Rukun salat 17 hiji niat. Nah, contoh tas niat teh naon? Takbiratul ihram. Puguh takbiratul ihram teh adalah rukun. Dihitung urang teh ditekadkeun sunat. Nah, takbiratul ihram teh sunat cenah. Tah sahaja manu nekadkeun kana hiji rukun tina pirang-pirang rukun salat ditekadkeun sunat padahal eta rukun. Nah, eta teh nyaeta cenah teu sah salat atawa mangmang dina naonana. Mangmang pil pardiyati dina patekadan. Ulah nekadkeun kana hiji rukun ditekadkeun sunat, nu rukun ditekadkeun rukun, nu sunat ditekadkeun sunat. Tapi sabalikna cenah, lamun sunat ditekadkeun rukun mah nyaeta sohat salatuhu sah cenah salatna. Lamun sabalikna puguh rukun ditekadkeun sunat eta mah henteu sah. Tapi awi taqoda sunatan min sunani salati pardon, tah lamun seug nekadkeun kana sunat ditekadkeun kana kaparduan mah sah cenah salatna. Beda jeung lamun rukun ditekadkeun sunat. Atawa mangmang ieu teh rukun atawa sunat. Ieu maca Fatihah teh rukun atawa sunat. Ieu teh rukun atawa sunat. Mangmang antara rukun jeung sunat maka eta ge sami cenah teu sah salat. Maka kulantaran kitu tekadkeun nu rukun teh adalah rukun, kajeun teuing sunat ditekadkeun rukun. Contoh seperti pasunatan salat seperti mana? Angkat 2 panangan. Teras naon deui babacaan maca suratna contoh. Tah eta kan sunat, tapi ditekadkeun fardu we cek urang teh eta mah sah. Tapi lamun contoh ayeuna Fatihah puguh rukun ditekadkeun sunat cenah. Teu sah salatna. Itu cenah di antawisna. Al-hadiya asyara ari anu ka-11na eta ijtina bumubtilatis sholati ngajauhan pirang-pirang nu matak ngabatalkeun salat al-atiyati nu bakal datang cenah. Pijami salatihi dina sakabeh salatna si jalma. Nomor ka-11
syarat sahna salat teh kudu ngajauhan naon bae perkara nu matak ngabatalkeun kana salat. Di antarana nu ngabatalkeun kana salat teh adalah ngobrol usik 3 kali berturut-turut, terus naon deui ngoprek HP keur salat atawa selfie keur salat, perlu bukti ka mertua cenah bahwa urang teh keur tahajud selfie gitu. Ngoprek HP atawa keur salat aya nu nelpon diangkat heula gitu. Eta matak ngabatalkeun kana salat. Kaluar hadas hadas leutik hadas gede. Nalika keur salat jauhan eta teh nu matak ngabatalkeun kana salat teh. Beh dieuna nu tanpa disadari bahkan sok kadang sok poho nu matak ngabatalkeun kana salat tapi dipigawe. Contoh seperti mana? Keur salat mangih ceuhil dina huntu daging sapi. Urut saur meureun digorehel teu inget padahal keur salat cenah asa ngeunah keneh leg gue di naon keur salat eta teh kumaha tah eta lamun seug ngahaja-haja ngadahar eta sanajan ceuhil nu teu sapira teh ngahaja di dahar batal salatna. Allahu Akbar. Kumaha cenah lamun seug teu apal ai sugan neleg eta ceuhil keur salat teh sugan teh teu batal. Apal-apal teh geus beres salatna. Nah kudu dibalikan deui salatna. Palau lam ya'lam bitilkal mubtilat ila bada pirogihi minas salati wajabat alaihi i'adatu. Lamun seug teu apal ku eta pangbatalan salat kecuali apalna teh geus beres salat. Tina salat wajabat maka wajib cenah alaihi ka eta sijama naon al i'adatu ngabalikeun deui salatna. Lamun apalna teh geus beres salat teh sugan tadi mah keur salat sugan teh batal epes aya nu ngabejaan batal cenah eta teh ngok balikeun deui cenah salat i'adah deui. Kitu diantawisna eta nu matak beh dieuna ngajauhan nu matak ngabatalkeun kana salat teh contoh nyolokan ling-liangan keur salat ngorong keur salat naon ieu nya naon ieu teh ngodekan conge atau nyeuhil sami eta teh matak ngabatalkeun kana salat. Setiap perkara nu matak ngabatalkeun kana salat nyaeta ngabatalkeun kana naon
Tibalik tau karena puasa. Contoh nalika nyolokan liang-liangan kan dina keur salat batal na puasa gelin. Keur puasa nyolokan irung ngahaja bari apal. Ngahaja batal kan puasana. Gitu. Ngan henteu setiap nu ngabatalkeun kana salat batal puasa. Mana contohna hitut ngabatalkeun kana salat ngan teu ngabatalkeun kana naon mah? Kana puasa. Itu diantawisna eta jauhan cenah matak ngabatalkeun kana salat. Al-atiyati bahkan di kaidah teh al-atiyati bakal datang nyaeta pikahareupeun sabet urang keur salat, kahareupna urang salat kudu dijaga di jauhan. Naon wae nu matak ngabatalkeun kana salat. Oh, atuh otomatis lamun seug urang kudu ngajauhan perkara nu matak ngabatalkeun kana salat berarti kudu apal heula naon wae pangbatalan salat. Di antarana nyaeta kaluar hadas, hadas leutik hadas gede, nyolok liang-liangan, atanapi usik 3 kali berturut-turut, atanapi naon deui heureuy, atanapi nyaeta tadi robah. Beh dieuna ieu mah geus rada beh tungtung rek batalna teh saperti mana? Nalika tahiyat akhir rek salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jeung inna hamidum majid masihid dajjal. Assalamualaikum milu jeung dada. Assalamualaikum. Mim nadina lafaz assalamu can kaucapkeun dada geus ka mana meuni? Assalamualaikum. Tah dada geus mengkol assalamualaikum kara diucapkeun eta teh geus batal manten. Matak lamun seug arek ngalieu ka tukangan atawa arek ngalieu ka nu sajen di tukang ucapkeun heula assalamualaikum. Assalamualaikum kakara ngaliuk. Tapi lamun seug ngaliuk heula ka tukang bari mengkol jeung dada assalamualaikumna paneuri batal sakedeung deui padahal mah geus beres salat teh. Tapi kulantaran dada ngabalieur tina patokan tadi kudu madep ka kiblat saacan memeh assalamu kan ngaran salat teh al mubtatahatu bit takbir wa muhtatamu tu bit taslim. Diakhiri ku salam. Assalamu tak mimna lapat assalamu alaikum. Ieu kari-kari assalamualaikum na acan diucapkeun dada geus naon kakarak geus ngalikeun assalamualaikum. Assalamualaikum. Tah matak eta pangbatalan nu rek menuju akhir-akhir salat mah nu rada naon teh rada rawan teh matak keur ngajaga antisipasina supaya henteu batal di akhir salat. Ucapkeun assalamualaikum kakara ngaliuk atawa minimalna teu kudu kot luak liuk jeung tepi ka jang dadana hayang ngaliuk ka tukang sagala cukup we ku ngaliuk naon ieu kabelah kanan jeung kabelah katuhu. Itu cenah nu matak ngabatalkeun kana salat kudu dijauhan. Pijami salat dina sakabeh salatna. Asania asaro ari anu ka-12na tina pirang-pirang syarat sahna salat eta ma'rifatu kaifiyatiha nganyahokeun tata cara atanapi praktekna kaifiyatna salat kumaha gambaranana bi ayya ripa rupana yen apal si jalma a'malaha kana pirang-pirang pagawean salat wa tartibaha jeung katartiban salat kama seperti perkara yati nu bakal datang ieu emma eta cenah mana nomor ka-12 na anu matak jadi syarat sahna salat teh kudu apal kana tata carana salat jeung apal kana pagawean ucapan oge gegerakna salat katartiban salat. Pamaknal kaifiyatu makari artina kaifiyat hiya as-sifatul hasilatu min tarkibil arkan. Kitu cenah diantawisna nyaeta apal mana rukun fa'li, rukun qauli anu wajib kurang diyakini dikanyahokeun, aya rukun teh rukun fa'li bangsa pagawean. Aya rukun qauli bangsa ucapan kudu apal lamun henteu apal eta patokan urang rengkah rengkuhna matak di dieu penting jeung berhargana jalmi anu ngaos teh naon rengkah rengkuhna mah sami nya antara nu ngaji jeung nu teu ngaji salat teh kitu sarua
Naon nu ngabedakeunana nyeta ilmuna nu ngabedakeunana teh ilmuna rengkah-rengkuhna mah ek nu ngarti ek nu henteu sarua kitu tapi nu ngabedakeunna adalah nilai pahalana tina beresna syarat sahna salat rukun salat pangbatalan salatna dijauhan jeung sagala rupana kurang ditempuh supaya ibadah urang dugi kana pangkat sohihah atanapi pangkatna sah cek pikih we heulaanan jauh keneh kana hakikatna salat mah bahkan salat urang teh cek orang-orang minhum kapanan kakara salat gamar hungkul cenah salat nu teu ditalkin mah beda jeung salat najan mun geus ditalkin wah salat geus kana salat hakikat cenah eta aduh abot eta teh kanggo urang teh sedengkeun naon urang salat siga kieu teh lamun ceuk anu tos jalurna ka ditu mah nah cenah salat kurtibah gamar mah anger pinarakaeun keneh cenah salat nu kurtibah gamar mah urang teh siga nama di naon teh kelasna teh salat kana salat gamar ceuk beliau teh urang mah beh dieuna nya beh dieuna nu penting sesuai cocok jeung ulama fikih syarat rukun jeung pangbatalana dijauhan pangbatalan rukunna ditempuh sah cek ulama fikih sah dohirna anapun salatna nu tos kelas-kelasna kan aya kelas salat kelas awam kelas hos kelas nu tos makrifat kelas nu tos hawasil hawas kadituna tos beda deui kelas keur urang mah minimal salat kusieun kusiksaan ge geus untung salat geus ku ngalaksanakeun salat ku pedah kabita ku ganjaran ge keur kelas urang mah anu awam geus untung daripada teu gamar-gamar acan salat teu salat-salat acan kitu geus untung mang pirang-pirang moal aya hiji perkara nu moal di naon diburuhan jeung moal aya nilaina di payunan Allah Subhanahu wa taala sepanjang urang berusaha terus kumaha carana sangkan salat urang bisa kana pangkat anu sah sesuai cek ulama fikih anapun urang tos dugikeun kana pangkat sah atan ditarima jeung henteu nama sanes wilayah urang eta mah sanggakeun we kanu miwarangna mangga Gusti sakawasana abdi tos jalur fikih ditempuh sapotoskeun kieu nampi sareng henteu na nyaeta kumaha Gusti sanes wilayah urang ngan insyaallah Allah nyalira nu moal janji jalir kana janjina wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala syarratin saroyaro saroyaro sayoyaro sayorayo sayorayo saroyaro saeutik kumaha pagawean jalma komo diniatan hade bari ikhlas bakal aya catatanana di Allah Subhanahu wa taala sabab urang yakin kiri kanan aya malaikat hafadoh nu nyatet amal hade nyatet amal goreng sepanjang urang amal hade bari diniatan hade dituturkeun ku kaikhlasan pasti moal leungit catatanana nyaeta di catatan nu ditugaskeun ku Allah ka malaikat nyaeta malaikat nu tukang nyatetkeun amal hade aya catatanana nyatetkeun amal goreng poe ayeuna malaikat aya moal leungit sepanjang teu diusahakeun ku urang ditobatan mah pasti aya nya kitu deui komo amal anu hade urang nyukcruk perjalanan teh dipiwarang ku Gusti Allah urang hoyong milari karidoan Allah maka jalurna ge kudu jalur sesuai cocok jeung aturan nu dianjurkeun ku nu miwarangna nyaeta ku Allah Subhanahu wa taala kulantaran cek Allah salat teh piwarangan kami titahan kami maka otomatis aturanana ge tuturkeun ulama-ulama nu geus dipercaya ku kami keur ngaluruskeun menerkeun sangkan sah salatna urang nepi ka Allah Subhanahu wa taala. Nu terakhir tina nalika urang nu beruntung ngalaksanakeun salat nyaeta sok sanajan can kana pangkat salat anu hakikat ku ngalaksanakeunna salat
nyuparkeun kawajiban ge ugeus lumayan daripada teu salat-salat acan. Naon sababna? Lamun ningali kana kelas beh ditunah mah boro-boro nu sok salat, nu salat oge pawailul lil musallin, komo nu tara salat, maka beh dieuna mah urang nu penting mah sok we cuparkeun kawajiban salat heula jeung tuturkeun tempuh syarat sah jeung rukuna sangkan tepi kana pangkat anu sah salatna. Lamun seug ngudag-ngudag kana hakikat urang salat teh ditarima jeung henteuna yakin sapi jalmieunana. Lamun seug kelas sapertos urang boro-boro meureunna batur nu nyaritana sorangan ge duka bener duka henteu salat teh, duka cocok jeung aturan duka henteu ngan anu penting rarasaan mah rarasaan sorangan, duka mun ceuk batur jalur pikihna ditempuh, syarat rukuna ditempuh, atuh meureun tina fardu wudu pangbatalan wuduna dijauhan nya nyangakeun we sadaya-daya panginten tos ditempuh mah. Kitu tah panginten sadayana alumni oge sadayana nu hadir dina ieu waktos, pamudah-mudahan harapan urang sadaya salat nu atos sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, pangkatna duikeun kana pangkat anu sahihah mungguh ulama fikih, bahkan ditampi kana amal anu hakikat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oge kadituna urang meureun niatan terus berusaha milari elmuna sangkan ilmu urang teh duwi ka pangkat anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Wa amma arkanus sholati wallahu alam bissawab. Alhamdulillah. Rabbi fa'na bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa ahlana. Audio